Bismillahirrahmanirrahim. Ulang-ulang di antara maf'ul bih eta aya anu sok dibuang amilna. Hukum ngabuang amilna kabagi dua, kahiji jawazan, kedua wujuban. Ari maf'ul bih anu wajib dibuang amilna aya sabaraha? Aya 7. Hiji dina bab istighol, kedua dina bab munada, katilu dina bab ikhtisas, kaopat dina bab igro, kalima dina bab tahdir, kagenep dina masal teh peribahasa. Katujuh dina syibih masal. Peribahasa tapi pas peribahasa. Nomor kahiji geus, kadua geus, katilu nomor kaopat ayeuna. Kaopat maf'ul bih anu wajib dibuang amilna dina bab igro. Naon ngaran igro? Al-igra'u huwa tambihul mukhatabi ala amrin mahmudin liyaf'alahu. Hartina igro eta tambihul mukhatabi, ngabejaan mukhatab ala amrin mahmudin kana perkara nu terpuji, liyaf'alahu supaya mukhatab ngalakonan. Tah kalimah isim nu dinasobkeun dina bab igro amilna wajib dibuang, takdirna ae ilzam. Nalika kalimah isimna dibulak-balik, diulang-ulang atawa diatofan. Contoh nu kalimah isimna diulang-ulang seperti as-sholata, salat isya geus asup waktu, bedug geus ditabeuh, nu adzan geus eureunan tapi di jero kobong mengomean HP. Nu gede teh as-shalah. Tah ieu tujuan nu ngomong ngabejaan kanu di jero kobong nu keur ulin HP kana ngalakonan salat gitu. Salat gitu kan? Salat. Ayo salat gitu kan. Tah lafaz as-shalah eta ngaranna igro. Hukumna dinasabkeun, amilna wajib dibuang, takdirna amilna wajib dibuang, nakdirkeun lafaz ilzam lantaran lafaz as-shalah diulang tuh 2 kali. Takdirna ae ilzamis sholata. Mungkin as-sholata nu kadua jadi taukid tina as-sholata nu awal. Netapi sira ing salat. Netapi sira ing salat. Ngabejaan mukhatab karena salat etapan perkara nu terpuji supaya si mukhatab ngalakonan. Contoh anu diatapan seperti as-saifa warumha. Baheula mah perang eta make pedang nya, make tumbak, make pedang, make tombak. Ai kiwari mah pan make senjata api, make rudal, make bom, make drone. Pamai zaman baheula aya tentara nyantai bae sedangkan musuh geus deukeut.
cek komandan teh asaifa warufa, pedang jeung tumbak gitu. Bari nunjuk pedang jeung tumbak, artina hayu geura cekelan. Nah, ye asaifa ngaranna igro, asaifa waruha, lantaran si komandan ngabejaan anak buah karena mawa pedang jeung mawa tumbak. Itu karena pedang jeung tumbak supaya dibawa lantaran musuh geus deukeut. Hukumna wajib dinasabkeun ku amil anu wajib dibuang. Lantaran lafaz as-saifa ieu diatofan ku lafaz warumha. Takdirna ae ilzamis saifa warumha. Seperti disangkana ngaji bakal libur, bareng ngaji batur mah berangkat ya nama cicing baik. Heuy kitab tah jeung rekal. Bawa keluhur. Gitu. Kitab rekal tuh bawa keluhur. Kitab rekal gitu sebenarnya. Eta ngaranna igro. Ngaji gitu kan ya. Ngaji. Nah, eta igro ngaranna. Ngabejaan batur karena perkara nu terpuji naon ngaji liap alahu supaya ngalakonan. Ngaji. Salat. Udang subuh, udang. Gitu, udang. Nah, igro ngaranna. Al-ilzamil hudang gitu nya. Ini saya itu bisa bahasa Arabnya. Nomor K5 takdir. Di antara kalimah isim di antara maf'ul bi anu wajib dibuang amilna nyaeta dina bab tahdir. Naon ngaran tahdir? At-tahdiru huwa tambihul mukhatabi ala amrin mazmumin liyajtani bahu. Artina ari tahdir huwa nyaeta tambihul mukhatabi ngabejaan mukhatab ala amrin mazmumin kana perkara anu tercela liyajtani bahu supaya mukhatab ngajauhan ulah ngadeuketan. At-tahdiru ari ngaran tahdir huwa nyaeta tambihul mukhatabi ngabejaan mukhatab ala amrin mazmumin kana perkara anu tercela liyajtani bahu supaya mukhatab ngajauhan ulah ngadeuketan. Tah kalimah isim anu dinasabkeun dina bab tahdir amilna wajib dibuang. Nakdirkeun lafaz ittaqi atawa lafaz ihzar. Nakdirkeun lafaz ittaqi atawa lafaz ihzar. Nalika isimna diulang-ulang atawa diatofan atawa make lafaz iyyaka. Contoh anu isimna diulang-ulang seperti al-asad mau gitu. Urang keur leumpang jeung babaturan ulin kaleuweung urang mah nempok kana mau nya mah henteu ngombe HP bae cek urang mau gitu bari ditarik nya na. Tah ieu lafaz al-asada ngaranna tahdir eta bab tahdir. Kalimah isim dinasabkeun jadi maf'ul bi amilna wajib dibuang. Lantaran ia lafaz asad diulang takdirna ae ihdaril asada. Ihdar atau itaki gitu. Ae
ihdar au itakil asada. Muncul orang mah awas mau gitu, awas. Dan kadang-kadang awasan tidak ayakeun tah. Mau ya. Tah urang keur leumpang jeung babaturan. Yang nama tangga bae ka luhur, horeng dihandap aya orai. Urang menempo cek urang teh orai gitu tah. Yang ngajeng pan gitu. Nah. Orai. Apa eta orai taneuh gitu, orai sendok gitu apa. Apa? Kobra. Orai kobra. Nah, bejaan mukhatab lawan bicara karena perkara nu tercela nu berbahaya supaya ngajauhan. Nah, isimna dinasabkeun jadi maf'ul bih, amilna wajib dibuang lantaran diulang 2 kali. Contoh anu diatopan seperti pangandika Allah dalam Quran. Naqatallahi wasuq yaha. Naqatallahi wasuq yaha. Wedi siraing ontane Allah wasuq yaha lan umbeane naqatallah. Ieu peristiwa zaman Nabi Shalih. Ya Nabi Shalih eta dakwah ka kaumna. Ngajak beriman ka Allah, beriman ka Rasulna. Cuman kaumna eta, bangsana eta teu deikeun beriman. Bahkan disebutkeun ODGJ Nabi Shalih. Tapi diajak debat mah eleh kaumna gitu. Cek kaumna teh teu naon aing iman ka sia. Cuman aya syarat. Nah syaratna cek Nabi Shalih. Sia bisa ngaluarkeun onta di jero batu gede. Karak aing percaya. Sia Nabi. Pan mustahil secara adab kiraku onta keluar di jero batu. Kena bingung Nabi Shalih. Cek Nabi Shalih, oke siap. Kula minta waktu bikin munajat ka Gusti Allah. Silahkan. Salat Nabi Shalih. Salatnya ya tentunya menurut syariat Nabi Shalih urang teh nya salat ka kumaha. Manta salat munajat ka Allah Gusti. Umat Gusti ya terikeun beriman ka abdi. Ngan nyana lamun hayang iman cenah syaratna kudu ngaluarkeun onta di jero batu gede itu. Eta mah terserah sadaya-daya nyerahkeun ka Gusti na kumaha. Ya abdi mah teu dakwah geus gitu. Hasilna mah teu nyerahkeun bae ka Gusti. Cek Gusti ulah dilayanan atuh moal. Mun cek Gusti buktikeun. Atuh siap pula. Cek Allah buktikan. Akhirnya Nabi Shalih nunjuk karena batu gede. Keluar si onta. Udah keluar si Anto, keluar Anto. Onta keluar. Keluar onta bener. Waduh, sedangkan geus perjanjian kan. Gitu. Akhirnya beriman. Dan kitu onta teh ya eta. Lamun minum sasumur bea atuh sorangan. Sumur beak ku sorangan. Akhirnya protes ka Nabi Shalih. Sedangkan sumurnya hiji-hijina Pak, sumur gede. Gitu. Cek Nabi Shalih geus kieu tuh. Gitu. Sapoe atuh pikeun arajeun kabehan ngalacai saseubeuna tadi sumur. Engke poe isuk khusus di kontak ajeun mah ulah ngarinum. Ulah ngalacai didinya. Engke isukna deui giliran anjeun deui, ke isukna deui giliran onta deui. Kumaha sanggup teu? Sanggup. Oke, nu penting mah ieu ulah ngabeakeun bae cai nginum. Geus. Ieu kaumna onta dijaga ku Nabi Shalih. Ulah sampai nginum. Ya kuatnya 2 bulan gitu nginum onta mah, Pak. Apalagi yang tabak onta mujizat.
ya peisupna kuon tadi sedot saat sapoe ya penting mah kaisupna tuh banjir deui ngan aya anu ngarunjak gitu kumaha anu ngarunjak giliran jeung onta nya geus miheulan ka dinya ngalacai cek Nabi Shalih naqatallahi wa suqiyaha gitu saya nulisannya begitu panjang ya dongeng naqatallahi wa suqiyaha awas onta Allah giliran jeung minumanana onta Allah jeung minumanana gitu maksudna mah awas ieu giliran onta Allah jeung minumna gitu takdirna ae ittaqi naqatallahi wa suqiyaha awas onta Allah giliran onta Allah jeung inumanana talapat naqatallahi kalimah isim dinasabkeun jadi maf'ul bih dina bab tahdir ngabejaan mukhatab kana perkara nu tercela itu ulah nyerobot giliran dia jetani bahu supaya si mukhatab ngajauhan ulah ngadeuketan ulah ngalacai ngadeuketan ulah ka sumber eta ujung ge kituna riwayatna terusanana musyawarah antara kaum nabi wari cai ieu atangkalan ge eta itu urang kudu kumaha ieu bayu aya tah saha ngaranna pokokna geus kula siap kena maehan onta maehan kula peucit di panjangan geus perjanjian urang di Nabi Shalih nalika dikalorkeun onta dina batu ulah diganggu ulah diroga halakomo dipaehan mah lamun onta dipaehan bahaya ih sia si hijeuneun mah si borangan jelema hiji bae lawan sih ke urang sabodo atuh lah sia wani mah dipaehan tadi peuncit usaha ku hiji jelema begitu dipaehan kabeh kaumna ku Allah diturunkan azab diturunkan siksa dan sebabna pan saurang lumayan mah sebab nu sajeuna ridho nu jaga gitu nu jaga berarti termasuk naon ngaranna itu ya kriminal sarua eta ge kudu nambah kaum eta nyegah nu sajeuna jumu berarti ridho kan ya. Contoh anu make lafaz iyaka wal asada. Nah, ieu mah sering ya. Anu make lafaz iyaka mah dina kitab-kitab sering lupa. Iyaka wal asada, wadi sira ing iya sira wal asada lan macan. Lafaz iyaka kalimah isim dinasabkeun jadi maf'ul bi. Amilna wajib dibuang nakdirkeun lafaz ihdar sebab ieu dina bab takdir mun bahasa orang mah iya kawal asada awas macan awas mau awas orai takdirna ae ihdar talaqiya nafsika wal asada wadi sira ing patemu awak sira wal asada lan macan lan mau awas hati-hati kapanggih awak anjeun jeung mau gitu geus lah panjang nama awas aya mau gitu turuy lafaz ihdar nu jadi amilna wajib dibuang terus lafaz talaki nafsi talaki jeung nafsi ya dibuang deui kaf domir mutasil eta dimunfasilkeun ka domir mutasil anu mahal nasab ya nu mutasil ya munfasilna iyaka itu jadilah iyaka wal asada asalna ieu ihdar talaqiya nafsika wal asada lafaz ihdar dibuang lafaz talaqiya nafsika dibuang kaf domir mutasil dimunfasilkeun panjangna jadi gaganti tidak mudok tak mudok dari dibuang
nyana asalana jer ayeuna jadi nasab dah pajit mudokna tah mudok awal mudok sani nyana gaganti tidak mudok talakia berarti nyana jadi nasab mun pasilkeun tinaka jadi iyata jadilah iyata wal asal kumaha lamun aya kalimah isim jadi maf'ul bih dina bab igro jeung bab takdir ngan isimna teu diulang-ulang teu diatapan teu make lapan iyata maka amilna teu wajib dibuang artina menang dibuang menang diayakeun nomor kagenep naon tah masal kalimah maf'ul bih ieu kieu di antara maf'ul bih anu dibuang amilna nyeta dina bab masal bab peribahasa anu ti urang Arabna sok dibuang amilna di antara maf'ul bih anu wajib dibuang amilna nyeta dina bab masal peribahasa anu ti urang Arabna sok dibuang amilna contohna seperti ayat peribahasa Arab cek urang Arab al-kilaba alal bakor ngalepas sira al-kilaba ing pirang-pirang anjing alal bakori ing atase sapi eta kadang-kadang ya jelema ngagon sapi loba ya peribahasa eta asalna ya ai jelema ngagon sapi loba ngan di antara sapi aya anu badung untuk nurut dikencarkeun ka padang rumput kalahkah ka pepelakan batur gitu dititah balik hese kadang-kadang eta karena badung tah sapi badung tapi si sapi eta sieun karena anjing eta nu ngagon sapi geus mual barahan bae ja sapi da buat handal kita balik ka kandang waduh jarojong bae caruwek bae cek batur nempo katukanna non teh alkilab alal bakor anjing karena sapi itu anjing karena sapi maksudnya lepaskan anjing karena sapi kayak sapi nurut ya begitu dilepaskan anjing atuhan nurut pada anjing ngomong nggak jaga sapi itu jaga-jaga loba akhirnya sapi nurut jasireun ke anjing eta asalna tah kemudian ieu kata-kata dijadikan peribahasa kanu badung kanu hese kanu teu bisa diatur di teangan pawangna aya anak dijuarekan kumaha ge di omong kumaha ge nurut ka indungna tapi mun ka bapana nurut cek nu nempo teh alkilah lam bakor itu maksud bapana kudu ngomong sieun ka bapana mah itu jelema teh adina hese tapi lamun kakakana mah teh sieun cek mana teh alkilah lam bakor itu arti aya santri hese teh bisa diatur teh nurut ka itu ge tapi lamun kasih anu mah nya mah nurut jasa sieun jasa tah begitu hese alkilah lam bakor itu maksudnya mah teangan pawangna kelemahanana itu arti tak iya alkilab tarkibna jadi alkilab al bakor teh maf'ul bi alkilab eta tarkibna jadi maf'ul bi amilna wajib dibuang lantaran di urang Arab dage kos kitu urang Arab dage kos kitu tah lamun anu hese-hese alkilab al bakor gitu tiloknya nama diayakeun amilna takdirna ae lamun ditakdirkeun ae arsilil ilaba alal bakor aya preman ngamuk hese
terus sieun ka masyarakat ge geus di naon ngaranna di lingkung ge ngalawan keneh bae tapi nyana ka ustad mah sieun cek nu nempo teh alkitab al-baqar oh maksudna mah ustad tuh pamaihna saha ka pamaihna ustad alkitab al-baqar eta peribahasa ngaranna eta mah ulah dirobah ulah ngahaja-haja diayakeun arsilil kilaba al-baqar ulah laju eta mah neuk kaduaan neuk katiluan neuk kasorangan arsil alkilab al-baqar bae ulah diganti ih mah kawangan hiji al-qalba ulah alkilab bae eta mah sebab cek waedah al-masal la yatagayyaru bi tagayyuril amsal eta dina alfiyah ta mangke dina alfiyah peribahasa eta moal robah sebab robah teh contoh seperti ayat peribahasa Arab as-saib dhayatil laban di musim subur anjeun ngahambur-hamburkeun cai susu nya boga cai susu tah itu boga susu di peternakan jangan rasa loba ieu waduh dihambur-hamburkeun dipake mandi segala mandi susu karuhan pake nginum pake naon bae teh mangos pakai ngubah motor pun ngubah mobil siap barang kebal-kebal sapi nate ya henteu keluar cai susu deui ngeluhnya na aduh nyok ieu mah ku aing moal dihambur-hamburkeun ieu gorengan susu mahal ajeuna mah aing meuli bae gitu kan nah cek nu ngadenge asaib bayatil laban bongan sia keur waktu subur nyia-nyiakeun cai susu gitu aya awewe kawin jeung aki-aki angan aki-akina bunghar hayang naon bage dilaksanakeun tah ngan hanjakal aki-aki mah kurang tenaga nalika berhubungan badan teh gitu juga lempe bae karena ge asup geus keluar kage selamat datang juga keluar bae padahal manjana hayang mobil dilaksanakeun itu uang jajan bage 10 juta sapoe dulur-dulura dibeurekeun jenkeun imah segala naon gitu. Pokona mah cukup bae ta barang luhur mah sungut luhur ngan sungut handap kurang wah kapanggih jeung pemuda santri kasep bobogohan selingkuh gitu barang selingkuh peukeuh minta cerai kasih aki-aki cek aki-aki moal kaduhung sia ya santri mah teh mah santri susah kasep ge gagah ge gitu henteu cenah moal kaduhung kula mah lantaran kula mah henteu seueuh cenah hirup di alam dunia surga dunia sabodo sia akhirnya dicerai ku si aki-aki beres idah nikah ka santri nu kasep teh gagah tapi balangsa oh bener sungut handap cukup berhubungan badan sungut luhur kurang hayang itu hese ya santri mah dikomong ke hes bae kegedean kontol doang gitu cek nutup tersepun maka santri pan gitu cek kira kumaha mun santri katu ngaji capek uyang susah balangsa ulah-ulah jeung makaya jeung dahar sapopoe ge hese asal nuntut ka salakina cek salakina bukan sia daek ka anjing pan aing keur ieu geus carita ka sia aing mah susah jeung balangsa kunaon sia daek jeung aing aing mendek balik deui lah ka aki-aki atuh sabona sia aing nanya heula ka aki-aki gitu balik deui nya ka mantan zaman tangga gencan kawin ieu ki cenah kula hayang balik deui ka aki-aki ka aki ieu kajen lah sungut handap teu seubeug ge sungut luhur kula mah seubeug kan kitu cek aki-aki asaib bayatil laban kitu keur ngeunaheun sia hirup di alam dunia kunaon yang dihambur-hambur dilepaskeun aing kalah ka kawin deui jeung cek sia mah bakat ngeunah kitu sorry nih ya kita cek aki-aki teh eta peribahasa naon bae eta mah kur boga duit dihambur-hambur geus balangsak bae aduh aing kaduhung keur ieu teh
boga duit pakai ulah bukan mah akhirnya mau jadi danaon gitu asaib dayatil laban eta ulah diroba pribahasa eta ulah doyatu ulah asaib dayatil laban itu cek urang Arabnya supaya ada al masalah taib ila yatabayyaru bi tabayyuril amsal pribahasa ulah diroba temen yang dirobah itu sebab robahna contoh naon belah keur ngaji ngeunah-ngeunah hayang kawin cek urang teh asaib dayatil laban poongan sia baheula aya kesempatan disia-siakeun di urang kesempatan ieu ngaji ilmu mah geus aya mengeunahkeun mamawana loba babaturan pinter ngajina begitu ka imah teu langsung jadi ustaz jadi kiai aya nu jualan sendal heula di pasar aya nu jualan pakaian aya nu jualan non ngaranna sayur-sayuran, sayur mayur. Coba. Aya nu ngalimbah heula. Kulantaran bisa ngaji, nalika eureun usahana jadi ustad gitu. Coba si bodoh kumaha eta? Pulang ka imah laju usaha, begitu usaha macet, mau jadi ustad mau aja na izin. Nekariung izin mesti di tangga doa. Cekap baca nama santren. Doa mah teu bisa doa ngadieu. Astagfirullah ngapal dah doang ngariung gitu. Kolot mah atuhun anak bisa hadorot ya gitu bisa ngadoa gitu atuh ya anak kakobongnya nah gitu kan datang ka imah atau sugan ngapal kilo gitu. Salat teh teh datepan we jaing teh baheula pas kitu kolot teh datang ka imah ieu tempat TV bareng ge jajan aya HP sol kadang-kadang kodok gitu kolot marahan we abah mah sia santri pan TV bae kalau dia harus kemurangan baik, wah kanan baik, jangan baik, wari ngalah kanan pas gitu. Ada dilap, dia ngomong, sama ada. Cek mana teh? Ini bercerita ya. Cek mana teh? Wah, kita bisa ngaji tentu ya. Nanti coba di tes. Coba cina hafalan naon gitu. Hafalan Imriti. Coba dia. Barang apa Imriti goncengnya sama cek mana aduh kayak dia nggak bandungan itu mana betul kata lar udah nggak mana mereka ada perjalanan punya bisa ngaji cina lagi Imriti kata lar cek hati dulu santai gitu bisa kan Imriti ini ngaji karena setahun nggak bisa Imriti gitu tadi kita ambil seberapa kali sorogan hatam mesti 12 kali cina gitu itu seberapa aja mah hatam biasa kali gitu 13 kali. Jadi nyerogan gitu, kadu terus sampai 17 kali ya. Ambil lagi, mereka ke jurumnya. Tapi loh, persoalan gitu mereka kena waktu, iya lagi bahala gitu iya. Iya. Terus ingat kata gitu, pulang ke imah tuh kadang paling ya, tempat TV, begadang begitu. Warakan orang Asia mas santai di Mang Parung 9 tahun, naon kami sana sih ya. Berkanan deh. Nah siaran lalu terkenyana pindahkan ke Bogor. Di Bogor kita ngajar, waduh, uyangan turun lagi. Waduh, pintarnya aja nggak mah. Ditanya nggak sekali kita baru cak, nggak, kita baru nggak, oh bagus, oh balik. Pindahkan deh ke anu, kita balik deh, pindahkan kita balik deh. Ngan baliknya teh ya, di Batur makan 15 juta, 20 juta itu pengeluaran. Di dia mah, oh satu nggak masalah, yang penting banyak manfaatnya. Itu ilmu kan itu tengah irit tenang jadinya takara kalau tadi jauhnya terus angka lainnya bisa ngaji anak aing lah dek merek motor kanyana atau sampai kemarin itu merek deh motor bereng deh baheula pegang dek dibikeun gitu cek hati ya sama orang tadi bere jadi ngebuka ieu gitu eta hartina ari itu pinter dah kan bae lagu kumaha ge bisa kan ngaji komo di daerah wetan tak aya kiai naon tangaran nya nama asal muridang geus bisa ngelal ngasal geus balik teh aja pokoknya no jin kobong ngelal ngasal doang jauh kan ya bae eta ka jawa mah nya eta babuduna nya eta nya bener jang teu nya nama asal bisa ngelal ngasal bagus geus sia kudu rajin sia ngajar soroganana waduh di murid itu dia murid asal anggeus ngelal ngasal lain ngajar tidak pindah ke gurunya tapi pindah ke guru mama itu
Tuh. Aya daerah Jawa Barat daerah Weta ngan lamun geus ka guruna guru intina eta di istirahat mun nuju geus kita balik kita ngajar ini manfaat mah ngaji mah teu kudu loba ieu di eta mana di sekolah haji teh nya ngajar dengan amil doang tapi sampai 300 Pak. Artinya kumaha lah itu aman diberkahkeun mah gitu. Saja bisa ambil doang ngajar dina loba eta ngaji dengan ambil doang dibulak-balik sabaraha 7 kali balik ngomong geus pulang tidak sama bae eta mah gitu ambil doang dibulak-balik saya masa nomor ketujuh terakhir syibih masal lain peribahasa tapi seperti peribahasa artina lamun diayakeun eta maf'ul bih amilna sok dibuang bae contohna seperti subhanahu wa ta'ala subhanahu subhanahu mah eta mah usabbihu subhanahu nya lain eta maf'ul mutlak anu wajib dibuang amilna bae tama tilok aya usabbihu subhanahu tilok aya subhanahu bae nah ieu contohna ya ahlan wa sahlan gitu contohna seperti ahlan wa sahlan nah ieu lapan ahlan wa sahlan jadi maf'ul mutlak anu amilna wajib dibuang lain masa lain peribahasa tapi kos peribahasa maksudnya orang Arab lamun selamat datang ya eta sok ahlan wa sahlan bae teh udah aya dan amilna coba naon eta amilna urang kitu nya hopannya ahlan wa sahlan gitu selamat datang cek urang mah padahal bahasa Arabnya lain gitu ahlan wa sahlan lain ahlan kata marhaban ahlan wa sahlan gitu nya marhaban ahlan wa sahlan dibelah dia tuh marhaban ahlan wa sahlan gitu ternyata marhaban jadi maf'ul mutlak ahlan jadi maf'ul mutlak sahlan jadi maf'ul mutlak amilna wajib dibuang jeung urang Arab lamun ngagunakeun lafaz eta marhaban ahlan wa sahlan amilna sok dibuang bae doang peribahasa tapi lain peribahasa tama menyambut kedatangan naon ambil nu dibuangna marhaban teh marhaban ataita makanan rohban wasi'an marhaban ataita makanan rohban wasi'an marhaban teh urang selamat datang ya maksudna mah anjeun geus datang ke tempat anu laluasa diterima kedua belah tangan itu marhaban teh ataita makanan rohban anjeun geus datang ke tempat anu jebar anu luas ahlan sodafta ahlan teh sodafta ahlan meneri sira ing ahli meneri teh bener anjeun datang ieu ka keluarga gitu di aku keluarga bener anjeun di aku keluarga wasahlan ataita makanan layinan anjeun geus nyampe geus datang ke tempat anu ngeunah ngan ku jelema urang mah terjemahna naon marhaban wa sahlan selamat datang welcome padahal lain kitu eta lamun diperiksa hiji-hiji nama ieu marhaban wa ahlan wa sahlan
maf'ul mutlak anu wajib dibuang amilna lantaran termasuk syibih masal. Lain peribahasa tapi kos peribahasa kudu kitu bae lamun maca teh. Amilna sok dibuang bae, lebih diayakeun. Marhaban ahlan wa sahlan. Can pernah ngadengeja ataita gitu. Makana ataita marhaban mubang. Ai ataita makanan rohban wasi'an til aya. Marhaban ahlan wa sahlan. Disingkat ku jelema urang selamat datang. Sakitu wallahu a'lam bishawab.